Den sia kana dia mah emang enak motor kita kan ngawar 10 juta dibelah itu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi orang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturanna teh kiat Dudin. Sia deuk salat bae geus aing mah deuk teh heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu geus mah los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والله أعلم بمرادي التائبون العابدون nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa. Nomor kahijina at-taibuna mu'minun anu tararobat tina kasalahan-kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah. Ulah sok adigung-adiguna urang take tobat ka Gusti Allah. Nu paling hebat jam 3 peuting paling hebat setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu Akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan-kesalahan geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan-kesalahan sapoe 2 poe 3 poe 4 dicoba tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting leuleus kana hate urang teh leuleus teu aya we panas-panas teu aya tenang ibu. Nomor keduanya al-abidun
ibadah kabeh. Masya Allah. Ibadah ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillahi ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah, ngagungkeun ku ngagungkeun ka Gusti Allah, ngagungkeunana nu pohara pisan. Ya Allah. Ya'nihumul ladzina 'abadullaha fis sarra'i wa dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur gering. Ibadah ka Allah. Keur sugih keur susah, beurang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim, berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu, aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah, Maha Kawasa Allah pangeran aing, geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti, dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan, tur dibere sehat, batur maya nu bengek, darah tinggi dan lain-lain sebagainya, tapi abdi mah dibere sehat. Gusti, ieu abdi teh sehat, abdi hirup abdi segala rupa dek pake ngabakti ka Gusti. Naon ku Gusti dititah? Salat lah insyaallah letik perasaan salat. Puasa ya sapira puasa kecil lah puasa. Tahajud ya sapira tahajud tuh kan. Sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah. Ngeunaheun perasaan sedekah teh haji kobok itu mah haji nyantun yatim piatu asal aya indungna be nikmat. Fakir miskin. Tah ibadah ka Gusti Allah nyaan eueuh nu di dalam naon perintah Allah salat siap. Urang kan ibadah teh ku ari mah berat asa beban. Taat perintah syariat keur ngeuna-ngeuna urang diuk ngadeng suara azan Allahu akbar di dalam kurang jam asa naik ngawuduk cikeme salat ih cepet amat ngap ngadengin aja ngap ngadengin azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta beres azan aya babaturan din saya kira di mah aya ieu milu jeung aing enak namang iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta belah ditulis nawar 12 juta jadi lamun jadi mah geus 1 juta eta masjid teu kadeleletik masjid teu kadeule sakitu buat enak teh diliwatan bae teu kadeule padahal adzan teh Allahu akbar 2 juta nu kadeule capek ibadah ka Gusti Allah langgat din sia kana di mah emang enak motor kieu teh kan ngawar 10 juta dibelah itu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi urang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat lah. Ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok.
babaturanna teh Kiatudin sia deuk salat bae geus aing mah deuk teh heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu geus paman los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang ya Allah udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae ya Allah ya Rabb eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tidak ujago siap-siap jangan dekat masjid jol bae baturna Waalaikumsalam kawana ente nah yang kapanggih be jeung sia cle be di kopi aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmeulikeun heula dibeureikeun aing plak eta pan uplek tah ngarokok ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh aju terus bae salat geus ka mana bae eta kan rugi jasa coba lamun hebat bae kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi gampang ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat panjang keneh waktu ente bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup tanginaheun geus gitu ya Allah ya Rabbi Gusti al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarra wa dharra keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah tentu ku Allah engke bakal dicoba sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang sabar subur ge buarali karyawanna cing luh ge ku ari geus hampir-hampir goyang ayo sia di keluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetap aing ada ibadah waduh mantep kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran duit nah tetep Allahu akbar malah jadi imam gua ini sekali jadi imam atau aing kegiatan nih pabrik henteu dagang henteu aing gas aing mah beh ganjaran aing gede jadi imam si akur tapi itu akur mah moal aing si akur hayu bacaan aing ku sia dengekeun mun bener atau aing silakeun jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia bersih teh budaknya kan aya jelema yang jadi imam bae mun sliding ku batur jadi imam ieu mimbar geus dikontrak ku aing satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya ambo udah aduh aki goblok tuh al-abidun gering urang setik tetep bae paksakeun Allah biasa bae saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep iya Allah dua alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah
jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti sanggeus teh diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis nu asin karasa asin pahit karasa pahit peuheur karasa peuheur eta kan ngaranna sehat pokos kitu teh Gusti alhamdulillah alhamdulillah peuting karasa peuting beurang karasa beurang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang peuting teu karasa peuting teh sehat ngaranna ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb ketika orang diberi gering sales masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh orang diberi laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kekarek diberi leles batur mah geus teu bisa lempang diberi orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa orang itu mah diuk bukan bisa diuk tapi tidak bisa lempang alhamdulillah batur bisa diuk acat bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng bilang, aing mah geus baal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia. Muji terus ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala. Sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takkan jeung Nabi kana an-nabi idza ataahu al-amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat idza ataahu al-amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb Masya Allah tuh ya awal man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fisarra wad-dharra kabeh ge atuh Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun as-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu
berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana, tapi berkelanana lain yangan ani. Ieu mah berkelana si seuri heran aing mah. Ieu mah berkelana ibadah. Ya Karim, ya Allah. As-saihu. Jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-shaimun. Oh, lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, kuninggalkeun dahareun inuman jima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu malaza adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu 'alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jiba moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang meunang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, minum halal, jima halal. Tapi abdi hayang ngadeukeutkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai siana naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan dagarana saihun. Oh, jadi itu majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun. Wow, gede ganjaran anak was Senin, Kemis atau Rajab ya saihun sepuguh Ramadan sorga. Ya Allah, ya sakitu ge dibejaan komo mun teu bejaan engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat. Nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban. Bongan ki uci teu ngabejaan, mana tak ki ucina tolol. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon sia. Jojoakan aya naon. Nah, teu dibejaan, teu dibejaan naon. Puasa Rajab ulang ngirung atuh sia ngomongna. Saya orang ngiru ngomong nah itu ini aing malah hanya dekat ka sia. As-saihun ya Allah ya Rabb. Ya. Nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalmah. Iya dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-shaum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan di Bogor ya dikurakeun di Sukatana. Nah
Sukabumi maksudnya pan digelag rakasana ringgalkeun lembur trek ngaji neangan ilmu Allah saihun sorga hehehe eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa guys waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng semacam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santri santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi idzam tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwaba syahwatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan minum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infataat alai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbukna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pembajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus petingna saetik bae berang tapak ngaran tapak ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapak we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima petingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sabahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadang kana kasalaki mah tilok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh
Songom gitu benak pan orangnya. Coba ge 40 poe urang tapak. Beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang. Coba Kak. Ngomong sih Kak abdi asana rindu. Masyaallah. Eta bersihan 40 poe. Saihun ngaran. Masyaallah. Jadi kana lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi kana kasub kana nanya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atuh kudu ditapaan. Iyalah ngaranna saihun. Saihun. Di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani. Kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 poe 40 peti. Lanjut ku ari ge masih. Masih bala di Israel di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peti delejeung degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan. Perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup kadinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok. Aing asup ke perguruan ieu lah riyadhah nya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedelean batur geus beda, dedengean geus beda, perasaan geus beda nya nama tetep bae ngabaged. Laporan ka guruna, cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 subahan yuharat janabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cek cenah ieu. Nges ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng di guru. Bareng sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 penting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata koreng nyana anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh ieu gangguanna ti indung. Gangguan nanti indung langsung didatangan ku guruna Nyai wah order ya siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los bantu aing yaksi bangsa apa berenya lu datang teh pajadak mau order naon ieu kalengitan anak leungit cek anak kugu. Waduh tukang neangan order. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi terido. Oh paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teu eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan
maksudnya perjuangan naon bisnis non migas. Oh ya anak kula orang pesantren paingan kumpul teh angan nu bae. Kayak mah ridokeun bae nya binya, ridokeun anak geus pesantren. Di imah di ditu bahkan geus 40 ke bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teu budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas. Tapi ya budak naon gitu jadi bagus itu diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa ceuk anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah diru jadi urang deuk usaha mantek ngajejes bae indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru da teh sia kudu perasaan we kuari mah geus dayangna naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah ria doang teu naon henteu kita puasa Senin Kamis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir teu kumaha asaihun masyaallah indah ya ka makom ruhani kurang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi seetik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana saihun tuh kan ya kari Lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kaladatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu teh kan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu mah ilmu akhirat atawa guzat al mujahiduna fisabilillah mantak kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masihum Isa al-Masih ibnu Maryam Isa Masih teh nya mah teu boga tempat kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal mantak leumpang bae terus sama dakwah terus Masih ibnu Maryam teu boga tempat mantak urang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung kangjeng Nabi Isa mah teu boga teu bogaeun sajengkal-jengkal aja ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus atuh urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah karena bala lener tuh
budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae? Ieu tuh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot jigo. Kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid deuk dijual. Masya Allah, kayak lain nambahan wakaf, pendahan ngejual wakaf. Lalakon telamun geus caritakeun alam ruhani, ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani, ngaranna eta teh ilmu batin. Nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata, tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu torikoh ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun. Ruhani sih make mahar hikmat tambah kos kitu bae. Eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tandana minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur tu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat eta thariqah mah lain kudu geus usul. Ya tuh usul anu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ngaju kembangan kadeuleu aju buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat baik make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig itu bagus gitu mah atau nanti ceri bakal asal balayisa zikir ulah atas sama thariqah setungtung make atas sama thariqah make aturan ikan nek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani. Kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakal jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani mislain zikir jasad. Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda as-saihu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihu. Batak di manaan as-saimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga. Neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi ta'ala. Di lembur orang teangan kiai namun salat nulillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng. Mun aya kiai make target tuh kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang. Saipun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, sasalaman ipis teu kudu usana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000. Barang mun kandal mah teu kudu. Ente ulah ente
Aduh. Layla sa'ihud. Di urang perkumpulan halqah. Riungan toriko kuduna makan aya babacaanna khusus, tujuan khusus nu ngabimbingna khusus. Cara ashabu supah geus ulah hayang nanaon. Geus abe ulah kabita neuleuh motor, teu kabita neuleuh mobil, teu kabita neuleuh jabatan makomo. Hiji we Allah. Lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara. Ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok. Ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh. Ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna. Je digantung sia ku aing. Teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh. Ayo saha nu endegna? Saha nu endegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Haju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endegna moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese ugu. Pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka sekolah. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khalaq resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zamzam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah kan ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podosero teu pernah tapa. Iya di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa. Komo di SMP lain soreng sanawiyah. Maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tah mah administrasi. Ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna. Ke admini jeung terasi kan jadi beda. Ubaing bae aing ngomong. Tah engkena jadi kada demes kana dunia. Kada demes engkena kada dunia. Lah cenah kiai. Henteu ieu mah dek nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia. Nonggeng aing. Mana jelemana beungeut tak kos kumaha? Beungeut tak kos kumaha Kiai Salafiyah hese. Ngariung asal tadi dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiaina mana sia
asal teu ikhlas atuh mal beres. Maksudnya ulah lain, ulah berarti hese, itu kelihatan hese. Atuh mangga bae tah mah. Henteu cenah nu di NU mah ikhlas. Mana bangetna? Banget mah ikhlas kumaha emang? Lain ge. Henteu cenah nu di HTI mah. Ieu mah dina di huruf dah. Maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah keteu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya ndek boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja deui mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung kokos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai deh ka kiai ka guru kaguru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantap lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang ari tuh henteu imah yang kadahar bae antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di teh mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan
nu kuduna masa bulan dikiriman depan ini mah poho sebulan setengah can dikiriman depan eta budak mado terbengkalai tadi pondok teh ya Masya Allah nyana ge ngalamun be aing siboga bapatan teh ye aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jadi dikiriman balik Waalaikumsalam ngungkung saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ye ieu mah lain nanaonan sia balik ye teu pan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nuju leuna Allah gas aing mah kajian teh dibiayaan ke Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we pan tak itu lah betul ini pegatkan tina segala mah gede ganjaranana Masya Allah puguh guzat ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi tarki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ilmu salluna tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tungda nangtung mamasi kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-rakiun sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spm serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru keceking eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lu biasa mah awak kan teh sieun cuma kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morpinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat
tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud banget sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana tanah nu mentak panghebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana tanah di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamere maksudna samping nu pang bagusna baju nu pang bagusna sajadah nu pang bagusna ya di jero masjid nu pang bagusna kopeah nu pang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu nah pakaian mana bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung tah supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran sholatna aya sahabatna Rasulullah sholat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cakang wuduna heula nu bener lamun wuduna bener sholat teh bakal bener tu wuduna gitu bener sakumaha papatong hisang ieu wudu teh sholat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat ngiraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakun abdu ayakuna sajidan pang deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang dek nempelkeun beungeut kana taneuh mun endek menta urang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'amatika ridha bi mu'amatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ieu mantak naon sih urang keur sujud wajikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceri wajikan ge bagdana milu nya ge milu cerik ajeuna urang hayang seuri bae sia naon mil cerik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok teta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tu sakieu mulyana dimumule ku urang tapi didaek dipakai sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita bae heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran Bismillahirrahmanirrahim
Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi. Ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada. Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu sejennya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadengena. Lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, kaya pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman bantak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang mah gitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Hei, saya nyarita keurang. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak. Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeun anak urang. Insyaallah karim. Kabladina dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Kurang dikejar. Lamun urang sajuz seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam sabaraha? Insya Allah. Dari sekolah tuh naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam sabaraha? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rine kan setengah jam, kurang sajuz ya setengah jam. Sok kita baca kurang setengah jam. Kalau masuk ngitung, cek aing baca Quran coba ya. Lamun saparapat jam, wah bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal. Eta nu lancar setengah jam normal. Aing nginaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz. Atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz. 30 juz. Tambahan lah. Ini mah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang. Jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag. Udah geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Moal bisa. Oh, nyana mah lain alam ieu. Ngalengkah ke alam ruhani. Okos adzan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadeng. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar. 60 kilo. Kadangnya kaselan berarti. Coba Haji Pendi tidak azan. Ayo coba. Di luar etang adenge bae kotok aja bikin kasih. Kotok batur. Bilal 60 kilo, masya Allah karim. Mual bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan, masya Allah. Eueun nu teu ngajawab, wabeh dihitung 30 kilo. Suara karomah tah mah.
kuari ge urang bisa make HP streaming bener teh ngomong eta streaming sama baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah urang teh batu geus alam nang asaihun arrakiun sajidun aduh masyaallah pokoknya orang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran urang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bae hese maca Quran al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan sorga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wan nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut nanti jawab perangan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar perang ka jeung hukum lagi hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al-amiruna bil ma'ruf merentahkeun kahadean dimimitian ku marentah iman belah ditula marentah ulama maksiat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar nu berat mah nyegah tina munkar hendak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf jadi boh merentah munkar ngalarang ma'ruf wari kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb geus urang atuh ayeuna mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentahkeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian melalui rajaban maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas masyaallah karim lepas urusan ananya nama APBD APBN proyek urusan agama bentak ditegoran ku Gusti Allah banjir angin gempa tegor ku Gusti Allah ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha kos pangeran bae sia aingin langit aingin bumi aingin sia aingin Quran sia ditoler-toler aing na aya sia nageunanyeun aing podaran sia ku aing dialingan ku Allah banjir elingan deh ku Allah ayo gempa elingan deh angin urang zikir teh keur waktu aya gempa bae subhanallah eureun bae gempa seserian deui banjir subhanallah masyaallah la ilaha illallah eureun we banjir eureun deui sak Allah teh banjir kendi kitu ku aing ieu teu pitahayu ibadah ka Gusti Allah di pamarentahna eueuh we deui nu nitah kembalilah kepada Allah DPR teh endahan pasini be nyun pasini hayu nitahan coba tuh nitahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena we nu ngahayu-hayu kejadian alam
asal banjir kejadian alam, gempa kejadian alam, angin kejadian alam, kabeh kejadian alam kanu bogana kabeh. Masya Allah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wallahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi, tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah. Sapotong ayat eta teh sakitu tah nya bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat, jeung beatuh engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat. Engke salat lagi aya fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh, anu haram. Oh, ieu hafizuna li hududillah. Puasa. Babagian ibadah, puasa. Ieu kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa? Kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunahna nu mana, aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat, sarua. Dijieun kana fikih babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Hijieun bab-bab. Ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya Karim. Ieu wal hafizuna li hududillah. Sebab li ahkami. Kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali, jeung usul asolah, jeung anu gair asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis, panca indra. Panca indra teh kabagina 5. Atuh panca teh 5. Indra jadi indra nu 5. Mana hiji-hijina? Mazuqat rasa, malmusat ieu tah, masmuat ieu tah ceuli, masmumat ieu tah irung, mubsorot ieu mata. Dijieun dina fikih engke nu patali jeung madzuqat. Patali jeung madzuqat teh rasa, berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman. Eta lah madzuqat. Ayalah ke di fikih babut ta'am. Berikut jeung surbi-surbina. Lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat, aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta fikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna dina madzuqat jokotna. Masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah mal anggeus setengah magrib. Ayo sia madzuqat tadina fikih teh lamun urang ngarti mah ya ngarti, oh iya babut ta'am, oh madzuqat berarti muamalah. Oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum, oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna,
tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah mah limaslahatin mar'iyatin lidin. Lan gitu lah limaslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia. Lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din. Balik ka maslahatan agama ubudiyah. Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama, ujung-ujungna akhirat. Langsung ka panjang patalina jeung urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat, urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji, pribadi urang jeung Allah. Tah, eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi, urusanana jeung akhirat. Urusan dunia. Geus teu urusan dunia na engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusanana urusan dunia. Ya, nu tadi tah madzuqat tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Ku ari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju taragapkeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram, aya nu halal. Kitu keneh barang-barang malmusat, sendok, piring, pinggan, jeung sajabana barang-barang dapur, mana nu halal jeung mana nu haram istimalna. Malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel. Sia masa kos kitu behudang kan. Aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun. Aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram. Aya anu wajib ku urang dicekelna lamun nya anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya. Urang geus teu make calana ieu kula ieu. Eta eta malmusat ngaranna tah. Eta berarti kan babna bab wiko, bab jima. Geus lamun bab jima marana malmusat. Kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah. Geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah, babna engkena mahar, bab imah, bab kitu napakah. Tuh dijieun dan fikih tina malmusat. Kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya. Engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya. Eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab. Wal hafizuna malah geus datang ka magrib. Muamalah ayo sia karake madzuqat nomor kedua malmusat. Nomor katiluna masmumat nu kaambe. Naon nu kaambe ku urang anu halal anu haram anu makruh. Urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah menang ganjaran. Tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap udah coba-coba. Ambean ku sia. Buka di amban. Eleh ke bodongkol mah. Tah ieu bas kumaha aturan-aturanana. Dibere dijieun babna dina fikih ya karim. Yo madzuqat, malmusat, kemudian ayeuna mah masmumat. Kuari masmuat nu kadenge ku ceuli. Mana nu menang didenge cek pikih, mana nu haram didenge, mana nu makruh didenge. Kitu keneh mun sorot, mana anu menang dideuleu, mana anu haram dideuleu, mana anu makruh dideuleu, geus diatur dina fikih. Ieu sakadar wal hafizuna li hududillah. Eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah. Tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai
Nah itu ya urusan anak aya anu hak milik kejadian aya anu luar milik aya anu jadi milik ya, dengan sendirinya aya anu wajib jadi nggak milik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun ke dina fikih babul bai kabelah dituna bete aya baik bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu dain bil ain aya anu ain bidain aya anu dain bidain nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual dain bidain hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidain bizimah kredit anu dua harga sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana wah babu amalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tidak waris ke jadi tidak ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang saja bana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim nah kabelah dieuna aya hak gonimah fae dan lain sebagainya eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi sedengkeun kabelah dituna daril mafasid dua hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna sabaraha puluh kitab sabaraha ratus jilid bab-bab bae tadi tanggeus pohara tah lamun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang oh panyokotanana ieu ti dia panyokotanana ieu ti dia engke urang milihan oh kitab ieu mah kieu ngomentar oh kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu daf'il madar nah daf'il madar teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal hifdzul mal hifdzul adsab hifdzul ukul ieu daf'il madar teu meunang dirusak harta berarti kudu hifdzul amwal cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana kemudian ansab turunan hifdzul ansab nasab berarti kan kudu dijaga ku urang ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi tuh kan andai kata urang ngarusak harta cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling lamun anu sasamaran berarti kan nyopet kan aya aturanana iya karim geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih nah sarikoh ngaranna lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet kosi eta copet ngaranna dah atuh aya aturan-aturanana eta tidak hifdzul amwal ajalah hifdzul abdan badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa ketika dirusak berarti kan kena sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin berarti kan sawak sabelegejer berarti kan di ditu teh aya babna engke bab teh engke bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan curug doang ngan leungeun doang engke kan ti dituna berarti naon tah babna bab had jeung sajabana masyaallah hifdzul amwal hifdzul ansab hifdzul ukul akal teu meunang dirusak dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi kumaha sangsina dijieun bab-bab dam daril mafasid nah iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah
teges nama ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu nemah oh haram, lamun cek agama halal oh kudu nemah halal. Saya kira kesanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah. 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti. Wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh. Pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu 4 hulu teh tadi hiji ubudiyah, 2 munakahat, 3 muamalah, 3 munakahat, 4 jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksan, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya korona. Tuh, nu bandek bae kitu teh tuh nya. Deuk abdi mah. Ieu urusan-urusan nu dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah hambalah ya muamalah. Itu kene munakat mana itu kene jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahiruk malila di alam dunia. Nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung. Wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin carana bere bil jannati surga ya Allah. Mukminin anu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Etalah anu bakal dibere pangbubunga surga. Wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa muka mata hati orang sehingga orang bisa ngamalkan ayat at-taibuna sampai dia jeung orang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga orang dibere ku Gusti Allah pangbubunga orang kabehan bakal dibere surga kabeh asup ka surga kabeh berangkat menuju surga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang di huluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Israel Munkar wa Nakir Rakib
Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya deui Nabi dugi ka poe moal aya deui Nabi dugi ka poe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib